Kabalak Balabar Kawat Burinyai, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, disarengan ku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Camat Cilengkrang sareng Kapala Desa Cipanjalu, nitenan langsung tapel wates antara Kabupaten Bandung Barat, nu pernahna di wates Desa Cipanjalu Kacamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dina dinten Jumaah 18 Februari 2022. Bupati Bandung mitutur, kunjungan nana ieu teh kanggo nguningaan langsung kaayaan prasarana nu aya di tapel wates, oge baris janten perhatian kalayan diutamikeun ku pamarentahan satempat. Numutkeun inyana, jalan akses nu ngahubungkeun dua kabupaten di Jawa Barat teh dina kaayaan kacida awona. Numawi masyarakat anu ngalangkung akses jalan miharep, supados aya penataan atanapi perbaikan sareng pelebaran akses jalan kanggo ngarunjatkeun ekonomi masyarakat. Pihakna langsung nitenan lokasi wates Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Bandung Barat. Akses jalan sapanjang 1,6 km, baris diutamikeun dina anggaran parubahan tahun ieu, kanggo diajengkeun supados aya penataan atawa pangwangunan, tandes Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Kabalabar Kawat Burinyai, di Desa Cipanjalu Kacamatan Cilengkrang, dina dinten Jumaah 18 Februari 2022. Bupati Dadang Supriyatna nu dalit digentra Kang DS maparin warta, wireh akses jalan di wewengkon tapel wates teh, dina kaayaan reksak parah, kumargi, teu aya pangrojong anggaran kanggo ngalereskeun akses jalan eta. Perbaikan baris dilakukan ku cara bertahap, kalebet perbaikan atanapi nata di lokasi longsor nu aya di jalan akses eta. Kang DS miharep, ku ayana penataan atanapi pangwangunan akses jalan nu ngahubungkeun eta dua daerah teh, tiasa ngaronjatkeun ekonomi masyarakat. Sakitu kapihatur, ti langit Desa Cipanjalu Kacamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Balabar Kawat Burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.